Nah, tukang baksona, Mas ulah jualan di dia cenah Mas. Iya. Mas ulah jualan di dia. Oh, siap. Geser deh kadinya. Ulah jualan di dia cenah geser kayaknya saeutik dah. Aduh. Ya, ngaruh lah sasenti. Sasenti ge ngaruh. Saya orang Goroan Mas di depan. Nah, yuk. Berhubung si Emas diusir hese teu mangkat-mangkat wae. Ah geus we digulung beakeun. Tuh, kan ade beak mah pasti mangkat si Emas. Tuh. Ade beak mah pasti baliknya ginya. Tah baik teu balik-balik si Emas soalna euy. Ah nu arek ngabaso khusus ayeuna gratis ngabaso. Tah geus mayar. Gratis geus mayar. Euy, ngabaso teh gratis, pek teh bener nih gratis beneran tuh, ku Arab tuh dipamayarkeun. Niatna mah heureuy.